anu tebi anu ulah ngadar hulu hayam teh Kang Butit lalaki. Oh, jadi lamun ti awewe mah nah hari seperti mama pasti ada ti awewe. Hari ke anak sama seperti kau Ya. orang kuat di bapak Ya, gitu keturunan nanti Majalaya. Jadi anu khususna mah meureun hulu hayam mah eta teh ti lalaki, lamun ti pihak awewe mah teu nganaon. Kitu nya. Halo pemirsa, kali ini saya kedatangan teman yang luar biasa ini. Beliau Kang Agus Ule dan Kang Budi Darmansah. Kedatangan beliau ke sini untuk bersilaturahmi dengan channel Kang Agus Ule, dan beliau juga akan bercerita. Nah, sesuai dengan acara kita ngobrol masalah karuhun. Nah, beliau juga akan berbicara tentang silsilah Eyang Buyut Pandai. Nah, nanti ngalir ngudul juga sih. Cuman yang pasti ikuti saja. Ini hanya cerita rakyat dan cerita dari orang-orang tua terdahulu. Oke, simak. Teh Eyang Pandai anu di mana eta teh makamna teh? Iya di Selawi. Salawinya. Tah eta teh kumaha silsilahna teh teh? Kang. Ada mah keturunan di Aki Hanan. Jadi Aki Hanan yang Tirta yang Pandai itu anu ngabogaan 8 partai. Ngabogaan 8 partai. Ari caritana teh kumaha baheulana teh Eyang Pandai teh? Keturunan ti Batuwangi Sinajaya. Oh, jadi Eyang Pandai teh keturunan ti Batuwangi. Anu Cadu Hulu Hayam. Cadu non? Hulu Hayam. Tah, eta kumaha mimiti jadi aya cadu ku hulu hayam kumaha tah eta? Eta teh cerita baheula panganten. Heeh. Si panganten teh jadi si pengantin teh baheula teh makan ieu naon si istrina teh makan bulu ayam. Pas di ieu ngagejrot. Ngagejrot? Oh, terus kumaha? Kena pinareuk, kena susu. Kitu ku adina. Oh. Timuruan bikin kas. Gara-gara eta hulu hayam teh. Gara-gara adi jeung lancung tarung Keturunanana. paling ge yang Pandai mah ka ieu teh gagap lumayan. Oh, kagagak lumayan. Ini masih eta masih keturunan ya, Prabu berarti. Siliwangi eta gagap lumayung. Gagap Lumayung gagap lumenjang garang ketra. Gagap lumayung. Da anu di deket Rancakalong eta aya patilasanana sebenarnya mah teu kabuka. Oh. Gagap lumayung teh. Sing kumaha? Naon Prabu Kalong Putih di handap di Naranca di sekitar Cakalong teh gagap lumayung anu di Tongo deket ka ieu patilasanana teh. Oh, jadi eta teh Dua Rancakalong ge aya Rancakalong. ya, teh Kalong Putih anu disebut Prabu Kalong Putih teh eta Rancakalong. Gagap lumayung luhurna apal teh tinini baheula. Atuh mah anu ya sok gagap lumayung di mana anu disebut gagap lumayung teh eta jelmaan ieu sabenerna mah jelmaan senjata Prabu Kian Santa. Oh, gagak lumayan. Tari ari jeung Eyang Pandai teh balik deui ka Eyang Pandai maya di urang. Eta Kang Budi sok aya kahengan tara eta di dinya tah model. Eta anu lamun aya keluarga yang Pandai. Nya rek naon musibah. Heeh. Langsung ngegeleger. Oh. Anu bogaan gelap ngampar teh eta.
langsung ngabejaan gelegar wayang kamu kalah yang musibah itu keturunan keturunan. sampai ke ayeuna ge Oh, sampai ke ayeuna. sampai ke ayeuna hayang bayar terus teh hayang tirtayasa dinya teh Oh, aya deui. eta teh tirtayasa teh akina nininya hayang tirtayasa teh hayang tirta hayang padai akina nini eta akina hana aki hanan mun urang mah uyut Uyut lah katanya. Agus mau uyut gitu. Jadi keturunan. Madia nu uyut mah jadi Agus mah jadi namanya baok gitu Jadi berarti eta mah ti Batuwangi eta teh. atau batuang tengah hiji gitu antara Batuwangi Parigi atau tengah hiji Berarti kental lama Kang Budi jeung Sukapura meureun ari kitu mah. Batuwangi teh. iya Kental. benar di Sukapura di Parigi Mm-mm. kental eta mah itu sebab dina keturunan anak di zaman Pajajaran Nah. Eta kanggo sok aya anu jarah ka makam eta kan cenah. Iya. Nah, eta aya pangjarahan cenah disebut makam Taman Pahlawan kan eta nya. nu di mana Eta makam gede eta makam umum. ayo makan pahlawan mana Ah eta aya makam saada sok aya nu jarah di nya mah. Ya yang panai yang muntar teh eta. eta yang panah yang undang Oh, Didi. Luhureun eta ieu luhureun Taman Pahlawan di luhureun ada yang jalan aya meureun. yang utara yang 20 meter teh dinya teh ka luhur kalau itu. urang eta jarang sok teh urang we Padahal mah turunan ananya. urang mah asli keturunan Oh, yang pandai nya, yang pandai. Ari disebut yang pandai teh nyeunan panai kumaha tuh? Zaman baheula mah. jago nyin keris Oh, mudanya juga nak gitu. lamun baheula empuk Heeh, empu gandring mah keur itu. kan yang panah yang beureun ka abad ka ayeuna Kayak anak ke. juga nama Encan Merdeka masih kene Nyao, masih kene. kayeuna keun lagi sampuk mah ka itu Eta emang ngegel-geger mah eta tiba heula ya eta. oh lah anu ngaboga Lamun aya musibah, lamun aya ajian gelap ngampar teh kan hayang pantar lamun tinini nyata itu yang sembah budi nyanu ayana di Tasik eta mah teh ini. ini Ini Oh. orang Pakanaran aslinya. asli orang Parigi Parigi teh ya. Kayak berarti Ari anu ti Aki mah meureun yang pandai teh silsilah mereka. sarua da ka itu nama sarua pajajaran kan Nya sarua pasti itu. ngan ari mah sembah budi eta teh tahun di bawah Prabu Tian Santang Tapi eta Kang Agus geus pernah ka itu. Ari kayang panai sering. itu cacakan itu Nah tuh. kan ulah salah Tadi keturunan orang diliwatnya. Oh. ada sarua itu ke keturunan ke Ngan ieu mah pan ieu mah deukeut ieu mah. hari nu deket kaliwat hari nu sok ayeuna injuna nu ngundang keturunan tin ini kalun tin ini anu apa kan di teh Agus simpang anu lin dihajar teh itu udah pasti geus waktu-waktu bakal aya naon incu buyut jangawareng ini bakal aya tuh we anu ngeluikeun Iya. gitu ayeuna contoh dan teu kabeh kan contoh ayeuna budak Madia ya sok jarah Agus Ayahnya. ayeuna budak diam anu sok jarah Nya bener. ieu Budi Kang Ujang Heeh. jadi budak Waodah ya Nya. nah, anu sok jarah incuna Jadi aya wae nya. jadi seketurunan aya nuluykeun mal di pareung Mal pegat gitu. Tak Kang Gus lamun misal Kang Bud lamun urang teh misalkan Kang Agus teh khususna jeung Kang Budi lah eta mah turunannya di Eyang Panai teh. Sok aya henteu lamun urang ka naon ka dinya gitu sok aya nu beda lah gitu nu kumaha we gitu. jadi kieu sebenarnya mah lamun dina
masalah itu. Sewaktu orang tamakun apa zikir, tawasul, lamun teu poho ka tawasulan insyaallah bakal datang ka ruhun mah. Sebabnya yen eta teh anak si anu katurunan aing gitu cek bahasa baheula. Henteu ngajirim. Tah kudu nama Kang Gus kieu euy kampur. Lamun mun hayang ngajiri bisa wae yang panah ngajiri, bisa wae yang tilta ngajiri. Ngadohirkeun gitunya. Nya dohir, nya pa ieu. Tapi kan perjalanan anak urang kumaha gitu. Cari heula perjalanan anak. Tang kana kudu kumaha. Dan jelas lamun eta dijirimkeun bisa wae gitu nya didohirkeun, ngadohir. Urang bernaon istilahna komunikasi langsung paru-paru kieu ya paru-paru kieu geus jelas ya si makhluk eta nya si karuhun eta geus jelas bakal nyarekan ka urang sabab urang jarang komunikasi nya mun ieu tah mah jarang ngiriman doa jarang ditawasulan tapi anu sok ditawasulan insyaallah seperti kieu ya contoh aku datang kayak yang sembah mudik, langsung jeung ieu nana aja, kuncena, ya kuncena, kan kuncena itu apa? Dan orang teh keturunan nana, hari orang kan tina wangsit, apalna, matak jelema kudu daek, naon kudu daek tawasul jeung kudu daek ieu teh, eta tirakat teh di dinya, kepentinganana supaya orang ketemu kabuka naon karun-karun urang nu dimu nya cek kepercayaan urang tah tidinya teh manehna ge si kuncen teh teu apaleun yen eta teh karuhuna ieu teh incukna gitu buyuta atawa jangawarena atawa naonna gitu teh katurunan ka sabaraha lamun nurukeun ka nini teh nya tah teu apaleun ka urang sewaktu orang didinya naon tawasul jelas bakal langsung jamu buyut urang lamun itu buyut teh namanya teh katurunan ka sabaraha hiji gitu tawasul sewaktu tawasul urang ngamohon supaya minta hadir yang ternyata hadir datang harapan hadir ngajibri gitu. Gitu mah naon istilahna paling lila adalah 15 menit. Kalau lila mungkin ke jam-jam. 15 menit paling lila tawasul. Jadi ngobrol jeung kitu mah ceuli siap mata siap. Ceuli siap mata siap. Jadi ceuli teh mun ngobrol teh kayak ngilu. Ngerenyem. Kadang-kadang mau agem dah, ngagalak-galak selima orang lain aja ngadu-ngadu. Jeung di beda deui ulah salah ka keturunanana mah maneh ngandampakeun pakaianana pakaian wali. Katurunanana mah sabab urang da tergantung hate. Hate urang, bersih hate urang. Naon hayang komunikasi jeung gaib, ngomong jeung karuhun. Ya, nah hati orang bersih mah datangna bakal bersih mana enak. Lamun hati orang kotor datangna bakal kotor. Tah kieu meureun Kang Gus nya. Tah ieu meureun urang teh keur ngobrolkeun Ki Buyut Pandai, Eyang Pandai. Tah meureun ayeuna caritana urang pungkas heula dieu ngan meureun ke part 2na kana bagian kaduana urang datang ka makam Eyang Buyut Pandai eta urang cek energi-energina di ditu jeung Kang Budi lah gitunya. Jadi pemirsa engke dina part 2 tunggu urang cek energi anu aya di makam Syekh Buyut Pandai. Oke. Ajar bro.